kieu teh. Aing dibawa ka dieu tapi aing can dibere duit di jajan. Ya kudu digawean ku aing mah ieu. Kudu main ngajak-ngajak na bos lopa lah. Magos. Magos. Ya, non Rik ka dieu Rik, tumben. Jauh-jauh ka dieu. Ih, iya ya Mang Agus. Cek bos lopa cenah ngijim ulah duit 200.000. Keur naon Rik? Kan bakal tuh Mang Agus. Ya tangan si bosna keur ngirim ayam saya ibu teh ke Bandung. Oh bener Rik, cek bos nopa. Nya. Aduh, semuanya kan rumah. Jauh-jauh di kawalan ka dieu teh di bakalan. Tadi bakalan pisan aduh aing mah. Butuh sabaraha ngijomna? Ras ali teh 200. 200. Nuhun. Tapi 100 kumaha? Aing mah 100 meureun kurang. Kurang. Mun panjang samingguan eta teh 200 teh. Samingguan. Nya. Aduh. Kelah orang ngodok kelah. Taya. 200. Ya tuh nuhunnya. Heeh, atuh kade. Bos Hati-hati. Lopa. Heeh, bener ke. Aduh, aing geus kurik ieu. Ulin-ulin jauh di kawali ka dieu jadi pinjeman duit. Aduh, repo. Ha, lumayan. Ya 200 ke hasil. Bagian kasanya. Hah, kata Imasen. Teh Imas. Teh Imas. Teh. Naon, Rik? Naon? Nah ini ya Teh Imas. Uin teh geus bawa ke Purwakarta tapi tadi bakalan deui wae geura Teh Imas. Naon urusan aja urang, Rik? Atau meureun Teh Imas kayak ngarti uin tadi bakalan ka dieu teh. Kapan teh teh lanjut ka bos lupa. Heuh eta kunaon leungeun? Jiga anu aratel duduk kumaha eta? Ngarti meureun Teh Imas ogenan. Ngijam lah duit terus pas bareto ningan inget teh. Meureun ngarti Teh Imas ogenan digantian di ku bos lupa. Bener cek pas oka deui ya. Benar, kemarin ogenan digantian ku bos lupa. Sabaraha ayeuna? Sabar awe 200 mun ieu mah tuh. Aya ge 100 kumaha? Oh, udah ieu teh. Eueuh, can beunang. Ya atuh lah bae lah lumayan. Nuhun ya Teh Mas. Nya. Tuh si Burik. Si Burik. Mau duit berapa? Aing ngomongna mah itu mau duit. Halo guys. Geus beli kopi encan? Can, duit kan aja lagi. Aduh, aing mau meuli mariskin pisan karunya sakep mau mah. Yo, jaragan ya, jeung beli kopi juga lah. Nih, yuk, tuhun ah. Oh, sok bener Sana, bener. mau Burik. Nya sok. Karunya tuh udah ulang-ulang wae. Beri teh meuli naon mah. Mas, dia sabaran cik ieu. 1000 tah mah. Tadi si Burik ka dieu minjem duit. Jam duit naon, Mas? Nya udah bayar bos Nova cenah. Sabaraha? Minjem na meh 200 ngan 100. Aduh, si Burik. Budak teh. Yuk, kopi cak. Kopi sebelah hiji. Kopi. Enggak. Ya kok kalau super sebungkus. Super teh. Ai si Burik goblok. Oh, Tah, kebeneran kerjajan. Kang Gus, si Burik tadi nginjem duit udah 200. 200? Aduh, si Burik kasih Mas ongkos 100, kasih Agus 200. Udah nak ke mana ya teh? Ya hau tak apa ada mangkat langsung. Mana tinggal si Burik tuh? Ada duit 100 tah. Mana duit 100? Heeh, yang jajan ngopi. Jajan kopi. Goblok si Burik kadang ngabagi-bagikeun ke Batut. Berarti ya duit mangga si Burik. Ah, berarti ya duit urang. Ya, berarti duit si Imas. Mas, tah. Ah, iya orang kumaha mayar jajan mayar warung meureun. Sarua itu udah geus nyangkat rokok tuh. Bungkus di geus kurang ieu nih tah. Aduh, aing jadi ketembuhan euy. Ripuh ieu mah euy.